kunaon datang-datang hulang-hulang gitu. Bingung mang, jangan gawe kaditu tolak kadieu cenah pinu geus eueuh lowongan. Ngaranna ge zaman kiwari net, zaman ayeuna mah sagala ge kudu ku duit, duit berbicara gitu. Duit berbicara, emang duit bisa ngomong mang? Lain hartina duit bisa ngomong, maksudnya duit berbicara teh sagala kudu ku duit. Misalnya lamun orang hayang non motor, kan motor kudu ku duit kan. Kudu duit, sudah saapa labeh mah motor teh make bensin lain make duit. Motor mah ku bensin, maksudnya meuli motorna kudu ku duit gitu. Ah duit ku mah ngomong namang. Malah karep kan. Biar Liuran emang ngomong teh. Duit bisa ngomong.